Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ka bapak-bapak, ka para pemuda, ka ade-ade anu simukuring dipika hormat, khususna anu aya di lingkungan namina Panyingkiran. Kelah. Nah, ada ibu-ibu. Pan ibu-ibu mah aya anu dina badan sorangan, eta mah ibu-ibu mah awewe mah. Kelah asa teh ngarti teh. Dakwah teh. Ibu-ibu teh mana ibu teh maksudna? Hayang apal ibu-ibu nu aya dina badan sorangan. Hayang geus disebut. Kahiji sirah pan ibu buuh teh ibu buuh. Oh, Ceulik mah tah bibi Eta mah ceuli mah pan ceuli ece pan awewe keneh. Oh, Teh. celilis. Celilis. Oh, celilis. Anu bibi gimana kak? Ieu teh bibi biwir. Oh, biwirang aya. Hayang apal inung leungeun, inung urang. Oh. Leungeun awewe eta teh pan inung. Tah ieu mun dina handapna tah ieu teh ibu ieu teh naon bujur lain buntut bujur. Oh. Bujur. Nah, satu orang Cina dia disebutkan. Aya si Koko. Koko. Koko eta, Koko Robert. Kok mah eta mah eta mah geus sampean pan aya keneh inung. Oh. Inung Naon? Inung suku ngaranna. Oh. Teh ieu ngaranna inung suku. Sok, geus eueuh deui nu ieu. Eueuh deui anu matak di ieu. Jadi awewe mah aya dina badan urang. Ngerti. Teraskeun pajengan. Nuhun ka hartos. Terus gede naon atuh ieu teh? Dakwahna. Oh dakwahna. Naonnya kira? Aja mah Ustad geblek boleh itu Ustad kebugan.